A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Zailani Qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususan Kiai Haji Muhammad Faqih wa ila khususan Jalan radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa qur'ihim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha jeung ari kaduana tinu genep urujul mani eta kaluar mani ae mani syahsin tegesna cai mani na jalma nafsi tegesna kawakna ya jalma al khariji anu kaluar ieu mani minhu eta syahsin awala maratin dina nu pertama fil yaqdatin dina waktu nyaring au pinaumin atawa dina waktu syarek min tariqi tina jalan yamani al mutaadi anu diadatkeun atau nu biasa mutlaqan halna mutlaq au min ghairihi atawa tina liana jalan idza kana di mana-mana aya mustahkiman eta anu bijil karena liana panyakit bi kasril kafi kalawan kasrana harap kaf ay bi an kharaja tegesna kalayanan keluar ieu mani li ghairi illatin karena liana panyakit lakin bisyarti ngan tetapina kalawan syarat ayakuna yen tah kudu aya kaluarna itu minal sulbi tina iga rajulin iga lalaki wa taraibi jeung tina iga nama taraibil mar'ati jeung igana awewe. Idza kana di mana-mana bukti al mu'tadu nawan jalan namani munsadan anu diadatkeun itu katutupan insidadan kalawan katutupan arildon anu anyar-anyar bi khilafi alna kalawan perbedaan de al insidadi katutupan al asliyah anu bangsa asal fa innahu maka sanyana itu kalakuan yajibu eta wajib ma'ahu sarta intidada al ghuslu naon al ghuslu adus bi khariji kalawan kaluar namani mutlaqan halna mutlaq sawaun sarwa bae cenah akhraja nah keluar ya manehna sulbi tina iga amla atawa lain ma tegasna perkara ada anu ngalianan ieu ma al manafida kana pirang-pirang liang lasliyata anu bangsa asal budak teh
Kamari ki musonif beres roes nyaritoskeun masalah nu kahiji nyata dina pasal nu ngawajibkeun kana adus. Anu ngawajibkeun anu kana adus teh eta aya genep. Nu tilu sifatna umum keur awewe jeung keur lalaki, anu tilu khusus keur awewe. Di antarana anu umum anu keur awewe jeung lalaki nyaeta kahiji ngasupeun hosapah kana farji, kadua bijil mani. Adanya nu katilu maot. Aya nu khusus awewe mah nu kahiji nyaeta haid, kadua nifas, katilu ngajuru. Jadi anu ngawajibkeun kana adus cek kitab Sapinah itu aya genep. Di mana-mana kapigawe nu eta genep maka wajib adus. Aya adus kusorangan, aya adus di adusan. Nu adus di adusan mah model maot. Dan maot mau bisa adus sorangan. Sieun jeung telumpatan. Lamun nu maot adus sorangan gitu. Nu kahiji nyaeta cek kamari ilajul hosapati fil farji, ngasupkeun hosapah kana farji. Pantelna dua hitan lalaki jeung hitan awewe. Kumaha lamun eta hosapah kana liarna farji? Teu kudu adus eta mah. Adanya. Kana liarna farji mah da lain hitan. Nah, jeda kunaon? Aya gitu. Anu kadua nyaeta nu kadua teh nu ngawajibkeun kana adus teh kaluarna mani gitu. Kaluar mani perkara nu kadua nu ngawajibkeun adus nyaeta kaluarna mani tina diri tina awakna sorangan. Di mana-mana eta mani itu keluar. Katanya keluar dina kayan sadar atau kayan sare. Modai kayan sare mah ngimpi, maka itu wajib adus. Orang kudu apal bisi gitu. Kayak ciri-ciri na mani, madi, wadi itu aya ke cirina. Ari mani mah suci, ngan keluar mani wajib adus. Mun bangsa wadi, bangsa madi mah najis, teu wajib adus kumaha we. Aya cirina mana mani, mana madi, mana wadi gitu. Ya. Ya ciri-ciri. Jadi di mana-mana keluar eta mani kumaha wae sababiahna keluar nama rek dihaja rek teu dihaja mode teu dihaja kumaha ngimpi ngan teu dihaja teu sadar itu wajib rek dihaja kumaha wae carana itu dihaja maka wajib adus gitu. Wala budak jeung misti min khurujihi tina kaluarna itu mani. Aya burujihi tegasna dohirna itu mani. Wan fisalihi jeung pisahna itu mani. Min kosbatin min kosbatin tina barangna al-zakari tina naon gagangna zakar tina batangna awanuzuli atawa turuna mani bimahalin kana tempat
Yajibu anu wajib naon gosluhu ngumbahna eta tempat fil istinjai dina istinja. Nah suci piparji saibi dina parjina asaibi randa au mujawazatihi atawa ngaliwatna caimani al bakharata kana bil bikri rana nu parawan al bakharata bil bikri dina awewe dina parawan. Jadi wajib mani, wajib adus ku ayana keluar mani teh gitu. Wajib adus ku ayana keluar mani teh nyata disyaratkan yen ka mani anu keluar teh bener-bener jelas keluarna teh gitu. Keluarna teh henteu henteu disangka-sangka. Ayah panyangka gitu, tapi kudu jelas keluarna buku menang ngimpi keluar buktena keluar tina ngimpi ayah tapakna garing apa kumaha gitu. Jadi dina keluarna mani entah ngajadikeun ragu mun ieu sidik da ciri-cirina teh aya terakhir aya ciri-cirina mani. Maka wajib adus dina waktu pisah namani dina waktu keluar bijil. Kumaha cenah lamun ieu mah ya lalaki keluar mani bari jeung diteu teh si barangna teh huluna teh papisah eta se lalaki teh atawa keluarna teh dina bagian wajib dikumbah pikeun awewe dina farji nanti rek awewe narekana cenata kalau rek maka sarwa be wajib mohon mereka kumaha wae gitu wajib adus. Rekayaan kumaha wae nu ngaran-ngaran keluar mani mah wajib adus. Walau qata'a maka lamun ditetep naon azakaru zakarna atau hasapana itu lalaki wapihi jeung eta tetep dina itu dakar almani ari mani qabla burujihi dina meme doyerna mani ieu mah ditutup karasa mani keluar pake ditutup tapi encan bijil gitu can bijil karasa keluar nama tapi encan bijil keluar katingali bentukna tina khasapahna teh ngan karasa nyangkrung dina batangna gitu. Katanya diteuk-teuk ting kumaha eta mungkin kudu diteuk-teuk segala jadinya anggar bulan. Kumaha cenah lamun kitu tah Palau kota zakaru wa fihil muniyo qabla buruzin Palau maka lamun ditek-tek nan dakar-dakarna jalma wa fihi jeung eta tetep dina dakarna amani harimani dina dakarna geus pisah jeung awakna mah eta teh
Kabula dina meme buruji dina meme dohir dina meme katingali eta mah dina meme kaluar. Eta. Kumaha cenah lamun kitu? Wajib bagus lun, mangka wajib naon adus nya wadus meureun nya nyeri baru dideug nya. Aya nya. Eta. Wajib adus na. Tak kudu rapal adus na. Resah adusna, resah salat nanti. Da pancen kaluar, cenah manehna oge. Can katingali, can kaluar tina huluna, cicing kana dina batangna, ai batangna eta papisah jeung awak urang teh, anu motong, buntung teh kumaha tah. Ya macan kaluar cenah ya macan katingali, si cai manehna ge kakarekan karasa aya dina batangna. Wa ilam yabruz jeung sanajan teu dohir, teu katingali minal juz'in tina juzna dakar munfasilin anu pisah naon sayun perkara. Jadi sok sanajan encan keluar can katingali, sok sanajan can katingali, sok sanajan kumaha da geus karasa keluar eta aya dina batangna sedang batangna teh pisah jeung awak tapi cai maneh mah can keluar maka nu bogaana eta wajib adus. Eta qoblal buruji dina memeh katingali zahirna mah wajib adus ya kan. Wala minal mutasili jang tadohir minal mutasili tina zakarna anu napal ya nu pisah nu napal tetap wajib adus. Liana buruja karena sanyanyana dohirna itu mani bajilna mani kaluarna itu mani katinggalina itu mani fil juz'in dina hiji juz zakar maktun anu diteuteut bi hukmi eta tetap di hukuman buruzihi dohir katingali mani. Nah cenah paneta manehna ge biasa kene dina batangna can biji can katingali manehna kan pada pisah tina awak geus kaluar. Nah keluar nanti tina saluran iga kan tadinya tina iga ya saluran nanti. Kumaha lamun kitu tepan eta can katingali cenah. Alasanna teh can katingali. Pancan katingali cenah manehna ge masikeun aya dina batangna. Lianna buruzal mani fi juz'in maqtu'un fi hukmil buruzi wahdah. Lianal buruzal mani karena sanyanyana dohirna mani katingalina itu cai mani fil juz'in dina hiji juz maqtu'un zakar anu diteuteut. Juz zakar maqtu'un anu diteuteut fi hukmil buruzi eta tetap di hukuman dohir katingali sok sanajan aya dina batang tetep katingali wadauhalna ungkul mani hasahiji mani ungkul li'in fisali karena pisah namani anil badani tina badan. Jadi kusabab pangna keukeuh kudu adus teh kusabab geus pisah jeung badan keluar tina badan nyalur kana zakar nyalur kana hosapah kana batangna hosapah begitu aya cicingna batangna hosapahna diteuteut wajib pancan keluar cenah can katingali keluar can katingali teh tadi sok sanajan can katingali. Wailam yabruz jok sanajan teu dohir tetep naon margina kusabab li fisalihi anil badani kusabab geus pisahna tina badan.
Najan manina can keluar karek dina batangna da tina badan geus kaluar eta si dakarna pegat ting anu ngadek sugan misalkan gitu. Nah itu daya macana katutupan siliang dakarna teh dina huluna teh katutupan cenah eta teh. Jadi mah lamun katutupan kita mah ting pongpet ting naon gitu anu jelas masih kene di jero pas sababna mah katutupan atau rapat kita kumah be eta mah wa in kana jeung sanajan bukti itu mani mustataron eta katutupan bidalika dina eta juzin bidalika juzin dina eta juz isok sanajan katutupan dan geus nyalur teh geus kaluar tina badan. Ngaran-ngaran geus kaluar tina badan sok sanajan can bijil pan tina badan terus kana zakar kana batangna terus kana huluna terus kaluar. Ya mah tina badana geus kana batangna potong celeng meureun tah wajib adus gitu. Apan cenah ieu geuningan rek kalau dan teu kaluar lantaran dina bayeuna katutupan dina huluna teh liang huluna teh katutupan kitu nya. Pan dia katutupan cenah wa ing kana mustataron fi dzalikal juz'i. Yang sanajan bukti ayana eta katutupan dina eta juz. Tetap wajib adus. Pasep kemananya atau muncul-muncul. Walau asana jeung lamun ngarasa si jalma binuzuli kana kaluar mani manihi manina eta jalma fa amsaka tuluy nahan eta si jalma zakarau kana zakarna eta si jalma falam yahruz tuluy henteu kaluar minhu tina itu mani sayun naon hiji perkara. Kumaha cenah lamun ieu mah kieu ceritana teh Kijaed manena kaluar mani eta Kijaed kaluar mani ngan pedah ditahan sehingga manina teh teu kaluar pual teu kaluar tina zakar cicing dina batangna zakar. Tapi aing tadi mah di luhur dicaritakeun di luhur mah buntung pan caritana teh. Ari ieu mah teu buntung anu Kijaed mah hiji keneh jeung awakna dakar teh pan kaluar mani karasa tina badana kana batangna teh ngan tina batangna ditahan teu kaluar sama sakali teu bijil eta cimani. Kumaha cenah teh lamun kitu tah na wajib adus atawa henteu. Tadi mah caritana teh buntung da karena teh tina badanna teh papisah ieu mah henteu. Walau ahsan binuzuli manihi jeung lamun ngarasa mani si jalma binuzulin keluar atau turun manihi manina itu si jalma Paham sakatuluy ngeker ditahan ku si Jaed teh. Paham saka ditahan ku si Jaed teh dakarahu kana zakarna eta si jalma si Jaed teh. Jadi mani teh teu kaluar tina badan, mangsa kana batangna zakar, tapi henteu kaluar tina huluna zakar, palam yarus. Tuluy henteu kaluar minu tina itu mani itu sayun tina perkara. Teu kaluar aya tina badan mah karasa kaluar.
Kumaha cenah lamun kitu tah? Pala makan tewajib adus, pala gusla maka tewajib adus alaihi kata si jayat kasih jalma. Jadi tewajib adus. Nah, tadi mah geuning wajib adus, tadi mah pan geus pisah. Da buntung teh anu ngadek meureunna. Intinya cerita nu tadi mah anu ayeuna mah ngahiji keneh jeung awak. Maka lamun ngahiji keneh jeung awak kumaha? Kumaha we tong adus. Kumaha we cenah lah. Lakin yo kamu lakinangan tetapi na yo kami dihukuman eta jalma bibulugi kalawan balegna binujulihi kuturuna itu mani ilal qasbati kana gagangna zakar. Lamun teh mah aya budak umur iya budak umur 11 tahun karasa keluar mani eta budak teh tapi manina teh keur nepi kana gagangna kana batangna teu kaluar da ditahan teh arek kaluar teh cek tadi adus tong cenah kitu ulah adus teu wajib adus kumbah we. Kumaha eta statusna eta budak umur 11 tahun kasuk baleg teu? Baleg cenah. Eta kasuk baleg. Nah, make disebut baleg sabab cek Syekh Nawawi na kitab Kasifatu saja lakin ayuh kamu bil bulugi binuzulihi ilal qasbatin. Dan tetapi cenah hukumna itu jamal lamun balik geus balik cenah kuana kaluarna ilana kana gagangna pacan kaluar pisan. Pan cenah teu kaluar manina ge tina naon tina huluna teh dan teu kaluar. Wa ilam yahruz jeung sanajan teu kaluar eta min hatina badana gitu. Tina gagangna cicing dina gagangna tetap kasupa balik ngan teu wajib adus gitu. Hatta laukana sehingga lamun bukti itu jalma fi sholati eta dina keur salat atamma maka nyampurnakeun jalma kana salat wa ajja'atuhu jeung nyukupkeun eta salat keta jalmaan fardhihi tina farduna eta jalma hada ari itu hukum biwasi dina tetepanna jalma pertela. Jadi pemain lamun tema keluarna sperma etanya keluarna mani seperti kasus anu tadi maka salatna wajib salat teh sampurnakeun salatna ngalaksanakeun salat gitu. Wa amal hunsa jeung anapun ari bencong malawadi
Pala yajibu mangkaetah henteu wajib alaihi ka bencong naon al-ghuslu adus ila idza kharaja angin upama keluar itu mani min parjaihi tina parji duanana hunsa ma'an halna babarengan. Jadi anu bencong asli mah barang lalaki aya, barang awewe aya dina hiji jalma gitu. Jadi anu kasebut bencong asli mah gitu. Bencong asli mah anu lalaki aya di malehna teh nu awewe ge aya ti kumaha teh cenah poe teh. Heuh. Mah ya doana ti kumaha nya tah. Gitu. Kan cek ulama dia gitu. Tah bencong mah cenah teu kudu adus kecuali ila idza kharaja min parjaihi ma'an kecuali keluar mani nanti bareng duanana tina bijia tinu barang awewe aya tinu barang lalaki aya keluar ya hiji jalma barangna dua ta eta nu bencong asli itu asli kita teh bencong unsa kasebutna. Nama cenah lamun hiji-hijian mah teu wajib adus esenya gitunya. Da enak lamun bencong di urang loba bencong kadang lalaki nyarupaan awewe nyarupaan lalaki itu bencong dan asli mah aya duanana asli itu bencong asli. Fa in kharaja maka lamun keluar mani maka lamun keluar mani min ahadihima tina salah sahijina parjaihi parjina bencong lam yajib maka henteu wajib adus. Iku duduanana bencong keluar nanti. Bareng duanana teh. Jadi kan aya bencong asli mah anu disebut hunsa cekna kitab aya hunsa nya. Anu sebut hunsa dina kitab itu bencong asli mah aya duanana. Anu lalaki aya, anu awewe aya dina sahiji jalma teh. Gitu. Hese teh gitu teh. Kumaha cenah da di urang loba bencong ninganan eta mah kadang-kadang awewe nyarupaan lalaki. Ketemunan sabenerna mah atawa lalaki nyarupaan awewe dan anu bencong asli mah disebut hunsa. Duanana aya. Mata cek tadi pa amal hunsa maka sanya anak pon hari hunsa pa amal hunsa wa amal hunsa maka anak pon hari bencong malawadi pala yajibu alaihil ghuslu maka teu wajib kata bencong keluar manina mun keluar mani adus teu wajib adus. Nah entah maka nyempat menaik kalimat kitu atan can beres kalimatna. Nah cenah bencong teu wajib adus perlu kumaha salat teh adus teh heula can parat gitu kan. Ila idza kharaja min parjaihi ma'an angin lamun kaluarna teh di mana-mana keluar idza kharaja min parjaihi di mana-mana keluar manina eta si bencong eta tina parjina min parjaihi tina parjina duanana ma'an halna bareng gitu halna bareng. Lamun bareng mah kaluarna tina palawangan nu lalaki kaluar tina palawangan nu bentukna awewe kaluar maka eta wajib adus ke bencong keur hunsa. Kumaha cenah daya mah kala salah sahiji nah nu kaluarna teh tina naon nu kaluarna teh tina lalakina fa in kharaja min ahadihima lam yajib fa in kharaja maka lamun kaluar
manina itu si bencong min ahadihi matina salah sahijina palawangan anu dua nya anu bentuk lalaki jeung bentuk awewe lam yajib maka henteu wajib adus ceuk saha cek Syekh Nawawi gitu nah kitab Safina kitab Kasifatu saja gitu urang ari apal kitabna mah kungsi ngaji pangareungeut gitu. Dan sebut bencong asli mah gitu bencong asli mah aya duanana barang lalaki aya di eta jalma teh barang awe ge aya nganting kumaha bentukna teu ngalih aya na YouTube mah itu nah, jadi aya bencong mah gitu lamun kan salah saejeuna keluar erek anu biji tina barang awewe atau biji tina barang terus nanti sana mah ngan lamun duanana mah barang ida kharaja min parjaihi ma'an di mana-mana keluar min parjaihi tina parji dua-dua eta ma'an bareng tak kakara wajib aduh wajib bu non al-ghuslu wajib itu si alaikas teh bencong non al-ghuslu harus lamun bareng duanana lamun salah sahijina pain kharaja maka lamun kaluarna min ahadihima tina salah sahijina barang eta nu dua teh lam yajib maka teu wajib hadus gitu. Oh sabaraha hiji eta tadi teh nya tadi nu diteuk-teuk zakarna karasa keluar tina badan kana batangna zakar pek teh teuing kumaha anu nyabot ujug-ujug buntung ya walaupun can keluar tina huluna eta dakat si mani teh can keluar tetep wajib adus bukan mari tadi paluhur. Terus nu kadua da ieu mah ngahiji keneh kana badan tapi si cai mani na teh can keluar tina huluna cicing tina batangna da ditahan teh kumaha lamun kitu teh wajib adus henteu omah we teu wajib adus can keluar can kateli nah cenah anu di luhur mah wajib adus dina aya tina batang anu di handap anu ayeuna mah teu wajib adus ku sabab nu di luhur mah buntung terus misah tina badan kumaha cenah mun kaluarna eta teh anu bieu karasa kaluar mani tina badan ngan ditahan tapi ya umurna teh 11 tahun ieu budak kumaha lamun kitu teu wajib adus ngan budak kasebutkeun geus baleg cenah kitu tadi nya eta gayanya ngaji teh tak kudu ngaji teh kitu jadi apal ngaji mah kitu kieu teh apal tah seolah-olah mun urang keur ngaji teh urang boga rasa keur diurukan ku ulama ku Syekh Nawawi makana keur ngaji teh kudu bener-bener ajri bener jadi seolah-olah hadir Syekh Nawawi teh itu nu gaduh kitab seolah hadir ki keur ngawurukan urang ya gitu itu berkah natina ilmu na ulama teh tidinya tangke teh nyerep bahkan urang aya takdim ka anjeunna dina waktu ketika maca kitab teh aya takdim aya rasa ngagungkeun jadi teu asal-asalan ngaji teh gitu mahabbahna ka para ulama teh tuh kumaha itu kan keunggulanna teh gitu. Makana aya takdim jadi pikiran jentong tong sakadahe urang disarwakeun jeung lalajo golek apanya bari kita sakareungeuleukeun bae urang bari teu bisa nu halusna mah ayeuna kieu we lah lamun urang misalkan teh ngobrol gitu nya ngobrol aya nu ngareungeulkeun hare-hare geunah moal nah itu ulama itu namun urang ngaji kitab ulama urang fokus ngareungeulkeun kana bahasana eta seolah-olah ulama itu aya maka aduh ulama berkah na ilmu ulama tiba tak ka urang aku nunyaan gitu dina adab-adaban ngaji teh gitu entah asal wah kumaha we lah nu penting mah kareun teh bisa gitu naon pangna urang hese naon pang urangna keberkahan hese itu ya murid urang eueuh adab ka ulama gitu matakan didikan jadi guru baheula nepi ka ayeuna bensin luhureun kita ulah ngamukna eta eta lantaran naon teu sopan cenah gitu namun keur ngaji bari ngobrol kita kadang kan baru ngobrol asbak
di balai doang makanya itu masih kayak keramang aja keluar aja nah iya seolah orang rasa orang teh ulama teh hadir cenah kitu orang teh ngarepan ulama gitu walaupun ayeuna dohir yang mah teh katingal tapi ya buku kitabna iya gitu nah, itu ngaji itu gitu tak seolah-olah orang ke dipapatahan ku ulama jadinya dipapatahan ku seorang waliullah gitu kan terus kan jadi lamun keluar mani tina salah sahiji tina dua hitan lam yajib maka henteu wajib adusna lihtimalin karena ihtimal jadatihi nambahanana itu batasan nama inbitai sarta kabuka lil mu'tadi lawang anu diadatkeun wal haidu jeung ari haid pihakihi dina hakna ahunsa kal mani eta cara bijil mani wa in amna jeung lamun bijil mani itu hunsa min ahadihi matina salah sajina parji nah itu hunsa wa hadza jeung ari haid hunsa minal akhiratina anu hiji deui wajib alaika eta hunsa al guslu non hadus ada yang lalaki mah mau bijil getih mana mah kudu bareng pada bijil mani marek mawet jeung lalaki pasti mani mah keayaan itu nah kalau mun teh mah head kumaha headna ya awewe bencong gitu asar wae adus entong nunggu model tadi rumus bijil mani mah dus lamun dua nana keluar bareng kalau misalnya jadi mantep cenah kitu ai head banyak da mau bisa bareng head mah da laki nu bijil getih marana banyak dipaksa bijil getih gitu nah gitu nah stik lah selalu saya nyata kayak itu padahal teh kamu mana alawana kuliah aya mah teh kamu mana salulus yang saya besok wa kharaja jeung kaluar bimani kalawan mani ku mani nafsihi awakna si jalma keluar mani awakna si jalma mani naon maniun mani goirihin liana jalma sejen kaan horoja keluar dari minal marati ti awewe maniun naon manina arojuli lalaki payu pasalu tuluy dipertelakeun bidalika naon itu keluar in watiat lamun diwati ya awewe biduburi hadina duburna awewe wa kharaja jeung kaluar minutina itu duburna mani unaon mani bada guslihya dina sanggeus adusna eta awewe lam yajib mangka teu wajib alaiha ka eta awewe i'adatuhu naon ngabalikan deui adus wa kharaja jeung kaluar bimaniya kalumani ayeuna keluar mani ya. Tadi cek keluar mani wajib Pak adus sabab nu ngawajibkeun kana adus nomor kadua teh nyaeta sabab keluar mani kumaha wae keluar nama
Kumaha cenah lamun ieu mah keluar mani kusorangan katanya kusorangan keluar manina itu wajib harus kumaha lamun manina nu sejet model layana istri ji awewe didul di tukang disodomi katanya usalakina teh baik teh kada meureun keluar mani mah tetep dijelna teh hareup na kalawangan hareup mani weh dan tos jima teh ya tos mani teh aya keluar mani tina bujur di mana jalana kumaha cenah adusna eta lam yajib alaiha i'adatuhu lam yajib teu wajib alaiha ka itu awewe i'adatuhu naon ngabalikanna diadus geus we lah gitu yang jarang-jarang opi kubulia atawa dina kubulna itu awewe tadi mah nya keur jima misalnya aduh sakit tapi teh keluar bijil mani teh ya geus we cenah wa haraja jeung kaluar eta mani minuh tina kubulna awewe bada madzukira dina sabadana perkara anu ditutur ieu mah pain qadat maka lamun nyumpenang eta we sahwatah kana sahwatna teh we halan dina tingkah alwati keur diwati biangkanat kalawan bukti itu awewe balighatan eta baleg mutaratan turu kerep hayang mustaiqidatan hayang sorangan katanya wajaba maka wajib alaik ka eta awewe i'adatul ghusli ngabalikan deui ya mah jima ya hubungan suami istri awewe teh biasa tuluy we keluar si manina teh dinantos naon dinantos adus keluarna teh tadi teh keluar aing sadus keluar gitu kumaha cenah lamun kitu tah itu hubungan suami istri keur hubungan suami istri teh keluar nah mandi wae nah geus adus keluar kumaha eta adusna nah etanya kumaha adusna tah eta balikan itu balikan deui lamun eta awewe katanya syahwatna dina waktu jima nya kaya syahwatna nyaan anu geus balegnya tadi dipaksa lain diperkosa gitu yang sadar biasa itu wajib balikan deui gitu namun teu dipaksa kumaha mau dipaksa gitu kumaha dipaksa tadi kan kalimatnya lamun teu dipaksa hayang sorangan jadi dina tingkah dewa dina teh kahayang sorangan kumaha mau dipaksa kudu umpah kae tapi anu maafin nama tetap ngaran-ngaran keluar mani manehna geus manehna oge ngan keluarna geus mandi gitu ngan memehna dipaksa heula mandi we
Jadi untuk aya ereksi itu aya naon mani weh mani karena jima nah itu mani teh biji tai lamun dipaksa mah teu kudu balikan deui ngan lamun dipaksa mah teu kudu balikan lamun dipaksa aya ereksi itu berarti henteu naon kudu balikan deui. Mana bete nepi ka mana teh? Liana dohiro karena sanyanya anu jelas nu dohir anahu eta sanyanya mani yuhuma eta mani na lalaki aiko dipaksa mah jadi nu kaluar teh lain mani manehna cenah pangat teu kudu adus teh misalkan nih aya we budak leutik dipaksa diperkosa atau nu gelo dipaksa gitu kieu beres mani weh geus mandi teh biji teh mani na teh tah teh kudu balikan deui cai dipaksa mah naon da eta mani lain mani manehna eta mah mani anu lalaki gitu ngan lamun teu dipaksa mah lamun karena manehna gaya ereksi gitu nya teu dipaksa keluar sorangan tah eta mah mani sorangan mani nu awena eta karena wajib balikan deui adus karti itu ada atau keharti kalau keharti ngacungan keharti ngacung gitu jadi kuayana naon liana ber anau minum mana bete minum maman halna bareng lihtilatihima karena campur manina lalaki jeung awe wa ma jeung ditetepkeun naon aldzanu panyangkauna di dia moko mal yakini dina tempat tetepna yakin kama pinami sacara dina waktu sare wa ilam takdi jeung lamun teu nyumponan sawatahana teu nyumpon awewe sawatah kana sawatna itu awe biala yakuna kalawan teu bukti laha eta tetep ka eta awe naon syahwatun syahwat aslan sama sakali awalaha atawa eta tetep ka eta awe naon syahwatun ari syahwat walam takdiha jeung teu nyumponan eta awewe ka itu syahwat kana imatin cara anu sare wa mukrahatin jeung anu maksa lam yajib mangkan teu wajib alaya ka itu awewe i'adatuhu naon ngabalikan deui adus dah paksa teh apaan dipaksa mah jadi manina eta teh bisa mani nu lalaki walaisa jeung teu min talikatin eta lam latil al maznunun sajalma nu edan diperkosa lihim karena kongang antat dia yen nyumponanana yen nu gelo sahwataha kana sahwatna nu gelo walawis tadakhala jeung lamun menta ngasupkeun si jalma maniyahu kana manina itu si jalma badatus li dina sabada adusna si jalma summa kharaja tuluy keluar mani minhu tina eta jalma lam yajib maka henteu wajib alaika tu jalman anu geus adus deui biurujihi kalau kaluarna itu mani sani maratin kalawan balikan kadua. Jadi kieu ya. Jima nepi ka keluar mani biasa adus, keluar mani jima adus. Adusna tadi karena ngasupan satu pardi bermata keluar mah. Ayo geus marane geus adus. Bijil mani. Gitu, keluar mani. Nah, itu teu kudu balikan. Deui lamun teu aya syahwat. Wallahu a'lam bishawab.